Struktur sajak Sunda, rupa-rupa sajak Sunda. Struktur sajak ngawengku, adegan lahir jeung adegan batin. Adegan lahir sajak ngawengku, diksi, imaji, kecap nyata, gaya basa, jeung purwakanti. Adegan lahir sajak nu kahiji nyaeta diksi. Diksi mangrupa salah sahiji unsur anu penting dina sajak. Sajak anu alus teh gumantung kana kecap-kecap anu dipake ku panyajakna. Biasana sok kapanggih kecap-kecap anu geus langka dipake atawa sok disebut oge arhaik, tuluy dipake nuliskeun eta sajak. Kadua nyaeta imaji. Imaji atawa citraan teh nyaeta pangaruh kecap kanu maca sajak. Biasa nama aya patalina jeung naon nu karasa, katempo jeung kadenge kudu maca tina kecap-kecap nu aya dina sajak. Saterusna aya nu disebut kecap nyata. Kecap nyata mangrupa pilihan kecap anu ngawakilan wujud hiji perkara sajak sacara nyata, sangkan eta perkara teh teu abstrak deui. Saterusna aya gaya basa. Ari gaya basa atawa majas dina sajak teh bisa ngabalukarkeun ayana harti konotatif. Gaya basa dina sajak bisa nimbulkeun harti nu beunghar kana eusi sajak. Sajak teh jadi pesimatis, hartina bisa mibanda harti anu mundal, jero, tur loba. Pamungkas aya rima atawa purwakanti. Ritme rima atawa purwakanti nyaeta padeukeutna sora kecap boh dimimiti, di tengah atawa ditungtung. Ungkara kalimah. Nilih kana penahna purwakanti teh bisa ngarendeng dina sakalimah atawa sapadalisan. Bisa oge ngaruntuy dina antar padalisan. Adegan batin sajak ngawengku tema, rasa, wirahma, jeung amanat. Adegan batin sajak nu kahiji nyaeta tema. Tema teh pokok pikiran anu aya dina sajak. Tema teh gagasan pokok nu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Hiji puisi kudu ngabogaan makna, boh makna tiap kecap, tiap padah, jeung tiap padalisan. Tema dina sajak rupa-rupa. Aya jejer, keagamaan, kamanusiaan, cinta kalemah cai, jeung saterusna. Nu kadua aya rasa. Rasa nyaeta sikeun panyair ngeunaan pokok pasoalan anu aya dina jero puisi. Rasa teh ngajiwaan eusi sajak. Ngebrehkeun rasa biasana raket patalina jeung kasang tukang sosial oge psikologi penyair. Misalna kasang tukang atikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kalungguhan, umur, pengalaman, sosiologis, jeung psikologis, oge pengetahuan. Saterusna aya wirahma. Wirahma atawa nada teh sikeun panyajak kanu maca. Wirahma raket patalina jeung rasa oge jejer atawa makna. Tina sikeun panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa ku nu maca. Pamungkas aya nu disebut amanat. Ari amanat teh nyaeta pesan panyajak nu karasa ku nu maca sajak. Tapi najan kitu, amanat dina hiji sajak ditangtukeunana teh gumantung nu maca. Hartina urang dibere kabebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji sajak. Saterusna aya rupa-rupa sajak. Rupa-rupa sajak nu kahiji nyaeta sajak epik. Sajak epik nyaeta sajak anu eusina ngandung carita kapahlawanan, boh nu patalina jeung legenda, kepercayaan atawa sajarah. Kadua, sajak naratif. Nyaeta sajak anu eusina ngandung hiji carita kalawan paripolah, watek, setting, jeung beungkeutan kajadian nu tangtu nu ngawengku hiji carita. Saterusna sajak lirik. Nyaeta sajak anu eusina ebrehan batin individual panyajakna kalawan sagala rupa pangalaman, sikep, oge kaayaan batin anu ngarandapanana. Saterusna aya sajak dramatik. Nyaeta puisi anu sacara objektif ngagambarkeun paripola hiji jalma. Boh kalakuanana, boh dialogna, boh monologna, nepi ka ngawangun hiji gambaran carita nu tangtu. Saterusna aya sajak didaktis. Nyaeta sajak anu ngandung ajen-ajen atikan anu kagambar sacara eksplisit.
Saterusna rupa-rupa sajak anu saterusna nyaeta sajak satirik. Nyaeta sajak anu ngandung sisindiran atau kritik kana paripola, katepanujuan kana kahirupan hiji kelompok atau masyarakat nu tangtu. Saterusna aya roman. Roman nyaeta sajak nu eusina ebrehan rasa deudeuh jeung kanyaah. Saterusna aya elegi. Nyaeta sajak anu eusina ebrehan kana kahanjeluan atawa kaguligahan hirup hiji jalma. Saterusna aya ode. Nyaeta sajak anu eusina mangrupa pujian ka hiji jalma anu mibanda jasa atawa sikap kapahlawanan. Saterusna aya himne. Nyaeta sajak anu eusina mangrupa pupujian ka pangeran atawa ebrehan rasa kareueus ka bangsa jeung lemah cai. Hatur nuhun, wilujeng diajar kasadayana.